Kunaon beut kudu mandi? Sabab mandi teh dasar utama tina kabersihan, sarta kabersihan teh bagian tina iman. Lalaki anu kasep mah moal lepas tina kabersihan awak. Sanajan beungeut buleud, bodas, jangkung, atawa boga jenggot anu rapih, tetep lamun maneh tara mandi mah bakal bau awak jeung maneh bakal katinggali ku leuheuk. Moal aya nu betah deukeut jeung maneh sabab maneh bakal katinggali pikageuleuheun batur. Kabersihan awak teh jadi kesan munggaran nu langsung karasa ku batur, utamana ku awewe. Lalaki nu getol kana mandi, ngurus kulit, ngurus bau awakna, bakal nimbulkeun rasa nyaman jeung kapercayaan tina sabudeureun. Inget coy, mandi teh lain ngan saukur ngaleungitkeun bau awak, tapi oge pikeun ngajaga kasehatan kulit, ngaleungitkeun kuman, jeung ngamurnikeun diri tina sagala kokotor anu numpuk. Lamun maneh mandi 2 kali sapoe, komo lamun 7 kali mah leuwih hade, make sabun, sampo, jeung huntu maneh disikat supaya bersih, eta teh geus jadi bagian tina kasep lahiriah jeung batiniah. Anu kadalapan nyaeta kudu make minyak seungit. Kunaon beut kudu make minyak seungit? Sabab eta teh salah sahiji senjata rahasia lalaki zaman ayeuna.